Baik, rukun sholatnya seberapa, Bay? 11. 12, ini jijina. Itu kadang kita diajar. Ibu. Sadaqallahul-azim. Terus ilang yung banyak lagi, Bay. Tundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten sadayana saya ke alam sadaya semoga juga jadi mumpung kebenaran daya ya kebenaran bocah besar ke TV si Ipai sareng kebenaran bocah kalong channel ini jadi datang bagi ilmu datang ngamanfaatkeun ilmu jadi arek ngabahaskeun ulah arek ngabahaskeun dina rukun salat. Baik, rukun salatnya seberapa, Bay? 12. 12, anu jijina. Itu kadang kita diajarkan ke mama. Iho nyapo mama. Ih, para sama pernah di film kan lain, Pai? Jeung Ipai teh ya, bocah pasar keong TV. Wah, Oh, tapi pernah kan diajak di film gendin? Ipai tananya kana mama? Oh, pernahnya. Oke, sata cana tayang heula kedap. Mang, ari rukun salat aya seberapa, Mang? Arek naon kitu, Pai? Hanya puguh kami mamang. Oh, ayat 13. Naon hiji-hiji namang? Kahiji niat salat dina hate dibarengan jeung maca takbiratul ihram nyaeta lapad Allahu Akbar anu mimiti. Kadua maca takbiratul ihram. Terus Katilu nangtung bener lamun kawasa jeung lamun henteu kawasa mangka diuk. Maka nyangigir ngedeng maka nangkarak. Kaopat maca Fatihah dina saban-saban rakaat, kalima ruku serta tumaninah. Kagenep i'tidal serta tumaninah. terus katujuhna 7 sujud 2 kali serta tumaninah. Kadalapan diuk antara 2 sujud serta tumaninah yakni anteng anggahota kabeh. terus 9 Kasambilan diuk maca tahiyat akhir, kasapuluhna maca tahiyat akhir. Kasabelasna maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina tahiyat akhir. terus Ka-12 aweh salam anu mimiti nyaeta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka-13na tartib. Sakitu tah rukun salat berarti ayat 13. Ipai teh pernah nanya ka dieu. Ayeuna orang bahas deui isi pohoan. Baik, Ipai, dengekeun. Ari rukun salat anu 13 perkara eta dibagi kana 3 bagian. Kahiji rukun qalbi yakni bangsa hate, kadua qauli yakni bangsa ucapan, katilu fi'li yakni bangsa pagawean. Dengekeun, baik. Ipai. Dengekeun. Kahiji rukun qalbi yakni bangsa hate eta jadi umpamana lamun dina salat teh mah takbiratul ihram terus contoh Ipai salat dohor usoli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati ada lillahi taala umpamana lamun sorangan bae lillahi taala Allah ucapan Allah hate bangsa hate teh ya niat abdi salat fardhu dohor 4 rakaat ngadep ka kiblat lillahi ta'ala umpamana lamun sorangan bae dina ieu anu rukun salat anu katilu fi'li yakni bangsa pagawean eta umpamana Allah ieu pagaweana sisungut ucapana nah hate niat abdi salat fardhu dohor 4 rakaat ngadep ka kiblat kana Allah taala nah hate eta disungut lain sisungut nah si sungut mau Allah nah hate niat abdi salat baru dohor 4 rakaat ngadep ka kiblat kana Allah taala. Bar pagawean ieu teh hiji. Terus rukun qalbi nyaeta niat itu tadi. Rukun qauli 5 nyaeta dekeun. Rukun qauli nyaeta maca takbiratul ihram nya Fatihah sesuratan teh
saentos maca doa iftitah. Baik, baca doa iftitahna. Allahu akbar kabiro teh. Bismillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal Muslimin. muslimin. Wa ana minal muslimin. Ingat kan? Doa iftitah eta nya. Terus maca Fatihah santos maca nu kadua eta anu dina rukun qauli 5 nya eta maca takbiratul ihram, nu kadua Fatihah, nu katilu tahiyat akhir, sholawat, salam. Eta mah rukun qauli. Tahiyat akhir, sholawat, salam. Ai dina salatna mah ngaruntuy santos maca Fatihah, terus susuratan, surat naon bae nu apal. Terus ruku, terus non sih Sujud. tidak maca ieu teh ya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ummasika min sayyim ba'du. Terus sujud, tah jadinya sujud 2 kali, terus nangtung deui rakaat kadua umpamana lamun salat dohor, salat anu salat 5 waktu teh nya, terus nangtung deui, terus didinya nya lanjut rukun fi'li 7 nyaeta nangtung. Rukun fi'li nangtung, kahiji nangtung, kadua ruku. Ingetkeun lamun aya nu nanyakeun, Ceng coba umpamana teh Bapak Ipai manteu Bapak Bayu, Ceng ari rukun salat aya sabaraha? Aya 13. Ari anu 13 eta kabagi sabaraha? Kabagina 3 bagian. Kahiji rukun qalbi, kadua qauli, rukun qauli katilu, rukun fi'li. Anu mana lamun ditanyakeun rukun qauli aya sabaraha? Rukun qauli aya 5 umpamana teh nya. Mun anu nanyakeun rukun qauli aya sabaraha? Aya 5 nyaeta naon hiji-hijina Ceng abah yang nyaho. Kahiji maca takbiratul ihram, kadua Fatihah, katilu tahiyat akhir, kaopat sholawat, kalima salam. Ditanya deui Ipai umpamana teh sok Bapak Ipai rukun fi'li aya sabaraha? Aya 7 cak Ipai. Nyaeta naon hiji-hijina? Ya dengekeun, hiji nangtung, kadua ruku, katilu iktidal, kaopat sujud 2 kali. Terus kalima diuk antara 2 sujud, kagenep tiuk tahiyat akhir, nu ka-7 tartib. Naon anu ngaran tartib? Anu heula diheulakeun, anu panderi dipanderikeun. Lamun dina ngalah wudu teh mah kitu. Rukun wudu aya sabaraha bae? Rukun wudu aya genep. Genep, hiji. Leuki banget. Hiji niat heula. Hiji niat. Kadua. Banget. Katilu. Balengan 2 jeung sikutna. Kaopat. Sira saeutik. Kalima. Ngumpaskeun 2 jeung 2 nepi kana memucangan. Kagenep. Tartib. Nah, tartib. Urang tadomkeun heula sakedeung rukun wudu. 1 2 3. Rukun wudu aya genep sadayana. Hiji niat, kadua ngembah bangetna, tilu ngumbah lengan, 2 jeung sikutna, 4 ngusap sirah saeutik tina sirana, 5 ngumbah suku, 2 nepi kana mumuncangan tartib rukun kagenepna. Pernah dibahas dina film Urang Bocah Pasar Keong TV anu Ipai jeung Hisarudin si Aska dina rukun wudu.
Ari rukun wudu eta aya genep. Ari rukun wudu eta aya genep. Hiji niat. Kadua ngumbah beungeut. Tilu ngumbah leungeut. Dua jeung sikutna. Opat. Ngusap sirah saeutik. Lima ngumbah suku. Nepi kana leuleun camun. Oh kitunya pohon. Loba ka pohonna. Hampura. Eta tah anu rukun wudu teh aya genep. Hiji niat, kadua ngumbah beungeut, katilu ngumbah leungeun, dua jeung sikutna, kaopat ngusap sirah saeutik, kalima ngumbah suku, dua nepi kana mumuncangan, kagenep tartib. Cak si Sarudin teh mah leuleuncangeun. Kuduna mah mumuncangan. Nu kagenep tartib. Rukun wudu ingetkeun. Rukun salat tadi sabaraha Pai? Genep. Rukun salat tadi aya sabaraha? 13. Rukun salat ayat 13 tadi Pai. Anu 13 eta kabagi 3 bagian. Kahiji rukun qauli, kadua rukun fi'li, katilu rukun bukan deui bre. Tadi kahiji rukun qalbi. Kahiji rukun qalbi, kadua rukun qalbi, rukun qauli. Kadua rukun qauli, katilu rukun fi'li. Ingetkeun. Kahiji rukun qalbi, kadua rukun qauli, katilu rukun fi'li. Ingetkeun. Rukun salat eta kabagi 13. Rukun salat eta aya 13 kabagi 3 bagian. Hiji rukun qalbi, kadua rukun qauli, katilu rukun fi'li. Ingetkeun Pai nya rukun salatna. Tah sakitu dina ken bag-bagan salatna urang lanjut deui praktek salatna. Kamari urang terus diajarkeun alhamdulillah ayeuna teh nya bisa. Jadi kita ulangan saukur KTP-na ngaku-ngaku Islam tapi salat belang betong tapi salat tinggalin. Hade salat hukum tileuti keneh. Berarti Islam kabagi sabaraha Bay? 3. Islam mauna lain rukun. Islam teh kabagi sabaraha Bay? 2. 2. Hiji lain kabagi sih Islam aya sabaraha aya 2. Hiji Islam cek Lugat. Kadua Islam cek sara pohon bajing bayu mah urang bahas Islam cek lugot nyaeta mutlaqul inqiyad hartina kadang-kadang ilun kana hukum syara atawa liana. Jadi kira-kira Islamna Islam KTP. Tah ulangan saukur Islam KTP Pai. Islam ari ditanya agama Islam ari orang mah dideuleu ngan ukur KTP-na doang, salat mah henteu. Ulah. Jadi loba jelema ngaku-ngaku Islam tapi ngan ukur KTP-na doang, salat nama belang betong, tilok acan. Sibuk perkara dunia. Tah dengekeun ulah dina ina tah eta Islamna Islam cek lugot ngan saukur babasaan ngaranna doang Islam ge. Lamun dina Islam KTP-na doang. Ingetkeun, nu kadua Islam cek sara nyaeta Islam cek sara al-inqiyadul lil ahkami syar'iyyah. Artina penurut kana sakeh hukum syara anu tos diparentahkeun ku Rasul. Ingetkeun, jadi urang kudu nurutkeun kana para Kangjeng Nabi. Nurutkeun kana parentah Kangjeng Rasul. Salat anu 5 waktu teh dohor, asar, maghrib, isya. Isok salatna Pai? Hah? Jarang. Bayu isok salat dah? Isok. Alhamdulillah Painya tong ditinggalkeun salatna.
sakitu bae urang dina yeuna musyawarahna lumayan menang-menang rukun salat anu 13 ya sakitu bae punten pilih aya ucapan anu kirang nah pilih aya ucapan anu nah pilih aya ucapan anu Sholat maghrib berapa berapa kali? Soalnya ada di pengajian. itu termasuk ya gitulah segitu bae tamu punten ya Satu kali saja. Emang rasa tos sakitu bae nya punten. dan kasadayana apabila ditonton subscribe like comment share segitu baik dan kapal keunang dina rukun salat anu 13 nya cintai bayu rukun salat anu 13 nya tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh